Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Malam ini akan stand up komedi dengan logat Sundanya. Di dia Ki Kampak rek carita naon Ki. Pasti gitu kan. Di dia Ki Kampak rek carita boga dulur arana teh si Sarimnya. Carita ya. Boga dulur nu arana si Sarim, manehna teh jelemana kasep bager teh kanu usahana getol. Manehna usaha naon wae daek nya. Keur makasep teh tah manehna teh aya perjanjian. Perjanjian naon Ki? Lain perjanjian goib. Perjanjian si awewe na teh rek hayang cenah boga anu dituju. Naon nu dituju? Hayang mantog ka Saudi. Nah, di dieu teh caritana teh geus dami. Tah mangkat teh ka Saudi. Da judulna mah hayang boga imah cenah sok kitu lain orang kampung mah. Hayang boga imah bleng mangkatnya kaditu kabagian teh begitu ditelepon teh di mana Neng? Oh iya di Jeddah. Jadi di Jeddah caritana teh. Kunaon eta begitu di Jeddah didinya teu lila menang 2 bulan 3 bulan nelpon deui. Cenah teu betah cenah nya. Di Saudi teh geuning kos kieu nya cenah. Digawe teh loba begadang. Kadang-kadang teu bisa hees nepi ka jam 12 peuting. Aduh cenah menikot riweuh cenah. Kunaon daek mangkat ka Saudi da kadinya mah lain liburan. Maneh kan niatna nek gawe nya gawe sing bener. Betahkeun we tah bleng teh eueuh nyuratan. Eueuh surat eueuh naon nya meunang 3 taun. Ai sugan teh nek digemol eta duit nu 3 taun. Begitu datang ka lembur duka kahileudan ku pihak katilu kaopat kalima kagenep nya da dulurna teh loba. Eta mah bener-bener ngalunya ka salaki. Keur masalaki teh geus hideung, geus wereng, geus geseng ngusahakeun anakna satilu-tilu. Geus eueuh rupaan siga kingkong hidung. Huntuna we hungkul bodas pada sok daek nyikat gigi. Tah didinya teh menta talak. Hayang engeusan. Eta si Sarim bagaikan petir di siang bolong. Jleger. Siga nu digelepokan. Uak iuk ujung-ujungna diserahkeun teu pagah puguh teu nyaho judulna eta mah teu nyaho naon teu apa datang we ka kolot di dieu nya bi cenah ai sugan teh nu sapir nya bi saha nu bibian ai dibuka teh lawang panto jebet teh kan nu tarang benyut yo. Da sugan teh eta teh manehna teh huluna teh teu nongol teuing benyut tah keur mah benyut carita ceurik ngahinging. Uing mah cenah rumah tangga teh kieu-kieu teuing bi cenah permasalahan teh menikot berat cenah. Berat emang manggul batu. Uing mah cenah diserahkeun balik di Saudi teh boborah ngadaang korma hiji ge henteu cenah sakitu korma loba teh ditawaran baruad baeud cenah. Teuing aya naon ieu teh. Geus sing sabar maneh mah balik deui ka Purwadaksina tadina hirup malarat kembali deui we ka nu malarat. Yang penting sabar istiqomah gitu kan. Oke cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.